karena aku kecap kolot baheula ti kukur macokan kuman di alun-alun bale desa mitutur sugan wetuman laun-laun mah kege bisa insya akang boga salah boga pamajikan dia judes wae bejakeun neraka sia judes wae mah isukan masuk aya pamajikan nu judes ke salaki aya teu aya salaki balik teu didenge assalamualaikum salam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang sia mati baheula oge barang balik ka imah assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh abi aya naon geulis manis seungit leungit teh seungit duren mana kanggo neng ieu we bauna eta mah bener kiai jam 1 peuting aing nyikut geulis naon malam Jumat ieu we tah bauna aing bau naon teu ngarti eta mah nya cicing santri moal ngarti sia mah cicing heulana urusan 17 tahun kagigir ieu mah cicing aya kene apa eueuh orang Manggung Jaya ibu-ibu nu salat isana lain nungguan ida anu lain nungguan adan tapi nungguan iklan aya kadang-kadang pamajikan orang mah kitu kan masih jamin Nurul Bayan teh adan Allahu akbar ca anakna mama tos adan mah nya kedeung can ik salat mah salat minggu sumpah nasabah kami nyaho geuningan bayar hutang tepat geuningan akur berarti loba nasabah di dia akan hadir setiap anjir enggak poe hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit bedasan amin kapetir jalan aler kamakam jalan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manisa etik daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang kadang wan nu amina kenceng eta hutangna rada loba alhamdulillah hutang loba alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limazi'an naw'al insana bil akhlaqil karimah wassalatan wassalaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahumul qawimah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya Nabi inna arsalnaka syahida al-ayah et samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah wa qala syair Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun
kersana pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Culak cileuk abdi di panggung ka mana suara MC horeng MC-na dihandap. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, bapak haji dan ibu hajah nu kujisim kuring dipihormat. Wabil khusus pangersa al mukarram guru urang sadayana, para guru sekaligus tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Kiai Haji Hasan Bisri. Oke teka langkungan kersana Bapak Kiai Haji Ahmad Mursidi. Oke teka langkungan ka kersana Bapak Kiai Luqmanul Hakim nu kujisim kuring dipihormat. Oke teka langkungan ka kersana Bapak Kiai Sumarta nu kujisim kuring dipihormat. Kita kalangkungan ka kersana Bapak Kiai Kamaludin nu kujisim kuring dipihormat. Oge teu kalangkungan ka kersana Bapak Kiai Ahmad Saifullah nu kujisim kuring dipihormat. Oge loba amat atuh. Dititah absen ieu mah. Bapak Kiai Khotib Syihabuddin nu kujisim kuring dipihormat. Kumelah sadayana ieu loba kene 200 urang deui mah. Naon ya Pak Hanif teh ngawean naon ieu. Kiai berkat geus disiapkeun. Tuh eta mah ulah kudu diweakeun Kang tos biasa Pak Hanifnya masyaallah wah luar biasa berkatna nya beas nya siput nya keuyeub nya suka-sukeun luar biasa. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana para kiai, para ajengan, para santri sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah nu kujisim kuring dipihormat, kersana Bapak RT sinareng Bapak RW na, wabil khusus ke kersana Bapak Kepala Desa urang sadayana nyatana Bapak Didi Sukardi. Urang daroakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raragang gayag dayah ngolah kana desa sing maranang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara hari besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Bapak Sutardi yang begitu luar biasa. Oke teka langkungan Ketua DKM Masjid Nurul Bayan Bapak Maman Damanhuri sadayana para panitia nu berjuang pikeun mensukseskan ieu acara. Mudah-mudahan perjuangan sing dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningai nu hadir sakilobana alhamdulillah. Dugi kangaleut ngeukeui ngabandaleut sorak-soraknya tang pinang memang urang kampung Manggung Jaya. Kampungna Manggung Jaya. Desana ai kampungna Kerajaan aku ciga Jawa iya bahasa Jawa apa Sunda di dia. Kampung Kerajaan Manggung apa Mangun kah? Oh ulah malotot ngabejaana. Manggung Jaya nu hadir sakilobana. Memang geus kagoncara kacara piak kacelup kaun-aun kajamparing ka angin-angin urang Manggung Jaya mah kana pangaosan teh kararompak. Alhamdulillah. Kata Bapak Hanif cenah kalau rutinan ibu-ibu mingguan eta kuat nepi ka teu asup panjamaah teh. Ting kamararana asupna eta. Eleh ku bapak-bapak mun malam Jumatan di masjid nepi ka kaluar-luar eueuh di jero mah. Sanaos kitu mudah-mudahan nu hadir sing para ranjang umur, sing gararampang rizkina, sing bararokah hirupna, sing saroleh-solehah turunanana. Ya Allah ya Rabbal supados tanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput baik kana puhuna urang alak kana muarana urang udah baik pamaksadanana urang taram baik ieu pangaosanana insya ngasatacan sim kuring ngadadarkeun tutung kusing atiana jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh di Jujuk anggang di teang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka Karawang Cilamaya Manggung Jaya. Daya maksad sim kuring baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Sim kuring ningali turut tarumaos ieu teh ngaos payuneun santri, payuneun para kiai, bunyai sadayana
sim kuring mah saja silaturahmi nu dipamrih teh aya sanes barokahna tina silaturahmi urang sadaya masing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizki amin. Dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap jumantaka kasar basangkal turgariha pilih ceramah sim kuring ti Bogor di Karawang panjang mantak nyugak pondok mantak nyogok maur saur bahe carek agung cukup luhur anu kasuhun jembar panghampura anu dipantati pala dulur sadayana kumaha bade ngahapunten alhamdulillah sanaos dipanggil nage Al Mukarrom Kiai dugi kamu ringkak bulu Kang. Al Mukarrom teh bahasa Arab bahasa urang nama jalma anu dimuliakeun karena masih kuring masanes jalma anu dimuliakeun ngan keur ditutup we aibna ku Gusti Allah payuneun jamaah da jamaah mah apana sim kuring meureun dina YouTube ningali we make gamis tiga kiai buah-buah di imam tukang maling hayam aing teh nya tapi moal adanya naudzu tapi disebat kiai ce santria hampura sim kuring mencan can dugi kana nami kiai mah eta mah nembe doa we tinu manggilna insya kena keneh ku kecap kolot baheula lain cai lain walungan Bapak Lurah anu bager taker kamari mah ceramah di Cikampek disawer ku lurah kita mah kamari di Cikampek kewe lurah pemanasan heula ayeuna mah ke tengah-tengah di haluangan di palurah gara konteknya bisa temu dompet bae lauk teri ge can aya ilmuwan lain santri lain ajengan santri ge can aya ilmuwan santri ge can aya ieu mah etang-etang diajar capetang hitung-hitung diajar nangtung we mang santri je santri kena aku kecap kolot baheula ti kukur macokan kuman di alun-alun bale desa mitutur sugan wetuman laun-laun mah kege bisa insya ngan manawi Allah marin piput putuh kaji sim kuring jeung barokah hidayah ka urang sadaya mudah-mudahan rengsena ieu acara urang bisa ningkatkeun ajen iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak zaman ku Allah muliakeun syariat urang sadayana karempel di halaman Masjid Jami Nurul Bayan hakikatna urang sadayana keur ku Allah kempelkeun di lebat surgana amin ya Rabbal sanes cek sim kuring tapi ulama anu nyieun fatwa Al Imam Syiri As-Sidki namina kumaha cek Imam Syiri man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah sing saha jalma nu ngalengkahkeun dua dampas sukuna datangkan haji tempat di mana eta tempat diayakeun muludan tempat eta dibacakeun marhabaan tempat eta diaoskeun sholawatan nu eusina nyaritakeun tarikh perjuangan Kanjeng Rasul faqad qasada raudhatan min riyadil jannah maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah naon alasana ang li annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam mapati-pati masyarakat Mangunjaya kampung Keranjan anu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tadi kene daek ngaraleut daek ngorbankeun harta bandana ngorbankeun tanaga jeung pikiranana bahkan waktu penting ieu dikorbankeun lamun teu didasari rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Saya naros kanu hadir cinta apa henteu ka Kanjeng Nabi upami leres urang cinta ka Kanjeng Nabi kata Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa orang yang mencintaiku maka akan bersamaku di dalam surga hoyong ka surga jeung Kanjeng Rasul hoyong hampura Rasul hanya mawa dua piagam tanpa pilihan ya piagam pertama yaitu basyiron piagam yang kedua nadiron daya pilihan ukatilu iwalti basyir atau nadir naon basyiron teh kabar pibungaheun jang jalma-jalma anu tararakwa ka Allah jeung Rasulna jaga mulih ka jati mulang ka asal diasupkeun kana jero surga hari nadiron kabar pikakeungeun
keur jalma-jalma anu doraka ka Allah jeung Rasulna jaga balik asupna kana neraka ya kuring hayang naros kira-kirana orang Mangunjaya pi surgaeun apa pi nerakaeun hah ciga teu pede nembalanana kira-kirana orang Mangunjaya pi surgaeun apa pi nerakaeun tah kitu Kang Cing kenceng pi surgaeun insya dari wajah mah wajah pi surgaeun sadayana oke cek saha cek Kanjeng Nabi dina hadisna innallaha ja'ala bani adama thamaniyata khisalin arbaun min ahlil jannah wa arbaun min ahlin nar Allah geus ciptakeun anak turunan incu Adam kana 8 ciri 4 ciri jang penghuni surga 4 ciri penghuni neraka mana calon penghuni surga Kang wajhun malihun wajah anu kos uyah bimakna pikaresepeun dibutuhkeun ku batur dalam artian orang pi surgaeun mah dina pameun teh ge pibungaheun dipandangna teh jadi teh judes jelemana mun ibu hayang nyawa jelema pi neraka di dunya geus kadaeuleuh judes hirupna akang boga salah boga pamajikan ieu judes wae bejakeun neraka sia judes wae mah isukan kan sok aya pamajikan nu judes kesalaki aya teu aya salaki balik teu didenge assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang cenah ti baheula oge teh judes ka salaki naudzu ieu mah wajhun malih wajahna teh pibungaheun pikaresepeun kuring datang masyaallah Hanif geus hayang kacalikan bumina geus sediakeun ka maman di ditu wah nawarung dibukakeun eta ibu kurangna aya cumina aya keuyeupna aya atau meni komplit aing teh jang naon Pak Hanif Pak pokokna mah hoyong ka emam ku kiai masalahna prinsip saya kalau saya makan sesuatu anak saya dan istri saya harus memakannya ngantak uing teu bisa dahar di dieu tanpa dibungkus di imah kitu wayahna we Pak Hanif pun hayang dahar di dieu bungkuskeun jang nu di imah kitu karak beres nya masya karena wanita itu sensitif hatinya Bu pernah uing hanjakalah pokokna barang dahar di luar lamun teu moal ka imah teh ceramah harita kemun teu salah hampura daerah Cikarang keur usum durian ibu kata ku panitia disuguhan duren Kang tapi teh dibekalan tadi sudah berkatkeun didinya we dahar duren guapan kuat leungeunna duren mah kana leungeun teh nempel seungitna dihajar minyak non minyak amirul minyak di Mekah oge eleh anger keukeuh seungitan keneh duren leungeun mah barang balik ka imah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abi aya naon geulis manis seungit leungeun teh seungit duren mana kanggo neng ieu we bauna eta mah bener kiai jam 1 peuting aing nyikut geulis naon malam Jumat ieu we tah bauna aing bau naon teu ngarti eta mah nya cicing santri moal ngarti sia mah cicing heulana urusan 17 tahun kagigir ieu mah cicing masya makanya gitu lamun uing hayang dahar di dieu bungkuskeun jang di imah karena uing dahar di dieu Pak Hanif tawayahna nya alhamdulillah luar biasa jamaah nu muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah maka punten jamaah teu aya pilihan deui basyir atawa nadir maka ketika Bapak Ibu njawab ti surgaeun mudah-mudahan sing jadi doa pikeun urang sadayana amin dasa tungtung urang maut nyandak iman Islam insyaallah memang umat baginda Nabi Muhammad sadayana bakal dilebetkeun ka surga imak loba dosa teu naon loba dosa oge da engke ge dosa aya beakna asal iman ulah leungit tina hate asal iman ulah pegat nalika keur sakaratul maut keun sakumaha loba dosa ge tungtungna mah surga ngan engke urang ka surga teh hiji ku beak dosa atuh mudah-mudahan nu kadituna mudah-mudahan menang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan mudah-mudahan ketika nyebatkeun tadi ya orang di pisurgaeun apa pinarakeun pisurgaeun mudah-mudahan sing jadi doa turta penyemangat urang dina ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala timbullah pertanyaan kumaha sangkan urang jadi ahli surga teh urang maut kudu menang ridona Allah Subhanahu da sabab sanajan urang getol kana ibadah oge hampura ibadah urang mah teu bisa nganterkeun urang ka surga nu bener bener ibadah mah teu bisa nganterkeun ka surga ngan ibadah mah saukur nandakeun kahambaan urang ka Allah Subhanahu wa taala di mana cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
di mana jamaah asal cipta manusia jeung jin jeung manusia teh pikeun ibadah mah ibadah we nganteng teuing ibadah nu mana ibadah saha nu bakal nganterkeun ka surga da surga mah anugerah ti Gusti surga mah fadolna kanyaahna Gusti Allah atau kitu mah aing moal salat ayeuna mah rek neangan ridho Allah we atuh kumaha rek diridhoan ku Allah lamun teu ngalaksanakeun parentah Gusti teraskeun salatna teraskeun amaliyah ibadahna ngan sing emut eta masa ukur jeung nandakeun urang seorang hamba anu kudu turut ka Allah tapi sing loba-loba urang miharep kana rahmatna Allah sabab nu nganterkeun urang ka surga mah rahmat kadeudeuh Gusti sabab lamun rek ngadekeun salat anu mana salat anu saha nu nganterkeun urang ka jero surga teh da rumasa sim kuring jeung para jamaah pasti aya keneh nu dina ibadah peuting ayeuna belang bentong keneh aya keneh apa eueuh orang Manggung Jaya ibu-ibu nu salat isana lain nungguan ida anu lain nungguan adan tapi nungguan iklan aya kadang-kadang pamajikan orang mah kitu kan masih jamin Nurul Bayan teh adan Allahu Akbar ca anakna mama tos adan mah nya kedeung can jadi salat teh nungguan adan mena mah nungguan iklan jawab sing jujur bapak-bapak ya kene apa eueuh anu getol datang ka masjid salat berjamaah maghrib giliran subuh di imah wae bari kaberangan aya komode masjid badag kieu mah Gusti da kaciri maghrib tilu jajar subuh tiluan ngajajar aki-aki hungkul ngudangkeun sahur bulan puasa aki-aki para haderek hadayana ningakeun waos kantun tilu paur batur mah sahur di mah paur mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ai geus hudang mah pe geurah salare deui naon dihudangkeun atuh yaki adzan subuh nepi ka lohor teu beres poho ujungna ieu halah cek Pasutardi teh naon mbah naon teh salat kitu naon teu baralik deui jemaah teh cek pamajikan akang salat teh geus balik lah teh salat kitu naon tinggal tiluan di masjid aki-aki kabeh komat aki-aki marod leungit tajwid eueuh Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah sorodot sampingna morosot alah sarung aing leueur amat ieu kodok mati si shalah Allahu akbar la ilaha illallah alah kamana sarung aing ieu ugu dicekalan ku manehanana segitu nu komat aki-aki nu imam aki-aki bah maju oke makmum duaan lalagaan ni imam istau ngan duaan make istau dan geus moal lempeng ieu duaan mah Allahu akbar anu asup ka hati koro aing ayo ngirim ilmu ya non hali berki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rakabatara kumaha yai pikoro anu ngasupan raka kudu kumaha ayeuna Kakang Prabu Yai jakeun ka panitia mawa cai herang nu panas raka cai herang hungkul nu panas purulukan kopi gudai ngomong we hayang ngopi
jauh di Jugjug anggang di teang ti Bogor teh ngan dibere cai herang kopi di mana berada di sini sendiri tanpamu oh kopi bagaimana aku kan betah ceramah bila di meja ini air putih saja. Jangankan menyambutku dengan segelas susu, secangkir kopi pun tak tersedia. Wow, wow, wow. Pak Hanif, Hanif, Pak Hanif, kopi gudai Pak Hanif. Alhamdulillah. Eta mangimaman aki-aki Allahu Akbar. Inna sholati manuk sisuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kopi datang. Ada ketemuan itu. Malik heula. Inum yai inum. Nuhun raka batara. Bismillah. Alah yai panas kene yai. Alhamdulillah. Eta makmum nungguan. Maliki yaumiddin. Cek makmum teh dolen bah, dolen. 1 jam kemudian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kang duaan ampun. Sebut ampun reuas ya aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kang protes, anjay Yasin. Fatihah ge sajam. Komo maca Yasin. Wah beres loor. Ajak yakin Allah aing kaceplosan. Mangkaning aing teu apa Yasin. Aing saapalna weh wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Kang Amin lagi kesal nu tukang dibetot bah mundur. Hayya naon maneh imam mau kapanggih ruku aing maju batur saurang leuwih kolot sataun. Allahu Akbar beres Fatihah aing mah nu pendek weh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di tukang til. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Eta matul. Imam dewe goblok. Cek aing tuh cek siatir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tir. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Eta matul. Ngamuk goblok sia nu maju. Cek aing tuh cek siatil. Cek aing teh sia hayang tuh. Geus sia dihareup. Ieu imam terakhir ya. Ini jam geus jam 6:30 anjay. Usolli pada subrang. Allahu Akbar. Subuh geus beurang.
beres Fatihah nu pendek weh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada. Mewek nu saurang dihareup. Ai yada deui. Ka mana zamunganana Allah. Ai mundur geus eueuh pergantian imam hiji deui. Aing harapan terakhir. Doakan aku kawan-kawan. Ganti surat mena inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna pasti kautsar deui. Inna cek batuna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ruku ngalieukeun tukang nuduhan geus paeh batuna eta. Heuh nya boga masjid anu gede kieu manfaatkeun pake salat berjamaah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ngandekeun salat rumasa, salat urang mah kakarak amilu can bisa akimi, karak migawe can bisa nanjeurkeun ngadekeun salat. Sabab lamun jelema geus bener salatna sadayana atuh sesuai dawuhan Allah na Al-Qur'an, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adegan salat sanyana salat bisa nyegah dina perbuatan keji, perbuatan anu goreng. Tapi pan urang rumasa bukti salat mah salat emok teu eureun-eureun. Jawab bener teu? Salat mah salat minggu sumpahna sabah. Kami tuh nyaho geuningan. Bayar hutang tepat. Oh, geningan akur berarti loba nasabah di dia. Akan hadir setiap anjir enggak poe hadir. Sok, da salat mah alhamdulillah salat, tapi kadang-kadang lalaki ge sarua. Judi teu eureun-eureun bener teu? Ayeuna tadi cek Pak Kades sedikit mendengar. Pak Kades pada mah sono kene saya mah datang ka dieu oge. Da rondom acara saya naik 9:30. Saya tidak pernah telat karena datang acara teh pangarsa alhamdulillah tiba heula oge. Uing mah lamun dijanjian naik 9:30 jam 8 nyampe. Janjian naik jam 10 9:30 nyampe. Tapi jangan berlama-lama menanti. Karena sesuatu yang membosankan menanti itu, guys. Terus tuh. Tapi simpulnya mah kitu, maka nuju panitia ka Barumit teh cenah Pak Kang. Akang malam eta sabaraha panggung? Saya tidak pernah menerima satu malam 2 panggung 3 panggung. Hiji wae, pagi hiji, malam hiji. Hiji we sapoe 2 teh isuk jemput. Da isuk mah beda deui acara peuting beda acara. Tapi saya tidak pernah saputing teh misalkeun Cilamoyo Kulon jam 8 malam, Cilamoyo Wetan jam 9 malam naonan lah. Hiji we sapanggung mah supaya panitia tenang, jamaah senang. Hiji we nu penting hasil duaeun. Kitu aing mah tujuanna. Alhamdulillah hapunten pangarsa berarti teruskeun atuh kitu mah aing geus we moal salat atuh diomong mah sanes streskeun we ngan salat urang mah masih kene amilu saukur migamel migawe sabab lamun geus akimi anceg-panceg ibadahna insyaallah salat anjeun nu bakal nyegah. Maka sanajan amilu kene ge terus we salat sugan engke datang ka hareup urang menang hidayah tina salat urang insya ulah kudu keeng Kang, akang sok mabok keneh, akang sok judi keneh, teruskeun salatna. Ai cenah wah jelema mabok mah 40 tahun ibadahna moal ditarima, keun narima ibadah mah Allah lain kiai ieu, teruskeun salatna. Sabab cek Allah na Al-Qur'an di antawis ciri jalma taqwa teh mana alladzina yunfikun di mana walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa itu idza fa'alu fahisha di mana anjeunna nyieun dosa aw dzalamu anfusahum atau dolim terhadap dirina dzakarullah dia ingat kepada Allah.
eling ka Gusti Allah. Keun Kang satungtung roh can lesot mah resep kene maksiat, yang penting tong ninggalkeun salat daripada urang hampura salat henteu maksiat terus. Keun kege salat ngeureungkeun akang insya kege mikir sorangan atuh nu resep judi mikir aing teu beunghar-beungharnya capek-capek duit menang usaha, apalagi sekarang judinya judi online. Maaf urang teu aparan teu nu apal-apal acan saha nu bandarna cacak nu apa bandarna ge urang loba eleh. Terkadang pan kitu kejadian yang nyata Pak di rumah-rumah di lembur-lembur ayeuna. Tuh pan di ulah disebutkeun nya kode etik ceramah teu meunang nyebutkeun daerah. Pasti ibu tahu, pasti ngalewat lah meureun dina beranda, na Facebook, na Google aya, na berita oge. Di daerah saudara kita tetanggana Jawa Barat aya nu ngabunuh pamajikanana, nyekek orokna mah na ge bunuh diri. Ternyata kenapa? Karena terjerat judi online. Jadi boga hutang 11 juta pinjaman buat ngebunuh pamajikan, nyekek anakna. Daerah itu daerah tetangga Jawa Barat pokoknya mah, karena asupanna YouTube ya bahaya. Kode etik saya mah tidak punya YouTube pada mah pangersa abdi mah ditawaran asupanna TV ge embung da moal muat. Iya bener da moal muat awak aing gede TV-na leutik. Saya mah senang lembur ka lembur we. Silahkan yang mau merekam silahkan, rek nepi ka beres tapi silahkan. Saya menitip we man di-upload tong dipotong-potong. Tong dipotong-potong upload semua di salam nepi ka salam nepi ka beres. Kadang aya youtuber tujuanna hayang FYP, hayang rame, banyak like, banyak komentar, banyak perdebatan dina haitana dina YouTube na teh. Wah sok dipotong ceramah uing teh Kang. Kadang ceramah bab tarawih gancang tah. Bulan puasa we datang tah bodor ceramah tarawih gancang aing. Dipotong, diedit aing jadi cemen. Banget batur make kopi aya pujangan guancang slow way eta rame eta kiai. Padahal kalau diputer secara komplit, saya sedang edukasi jamaah yang menghadapi bulan Ramadan. Biasana penyakit masyarakat jamaah teh sok ulah pilih ka imam nu gancang resep, imam nu lila saeutik ya romongkeun tuduh dinya mah lila tarawih teh. Malam pertama tadi intip imam teh saha imam hayam pelung eta mah. Imam hayam pelung Allahu akbar. Ibu-ibu teh beres subuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ngarokok heula kaburu ieu. Batur tarawih bapak-bapak wudhu we. Lewat DKM kenaon Kang biasa lah keur nungguan Fatihah can beres gitu can karak iya kana buru tadi kene terus DKM tiheula asup kemen beres bejaan oke. DKM asup imam beres ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin guak teh pa DKM nu ngaroko paehan atuh jerempuga beh nu ngaroko di paraehan rokona ring jeleumana. Asup sholat tuh beres Fatihah oke. Asup kabeh bismillahirrahmanirrahim yasin. Pan protes isukan oge ibu-ibu datang ka DKM pa DKM ya naon ganti tak imam kunaon aing teu sahur kunaon teu sahur tarawih beres 3:30 ira sahurna aing ganti mun teu ganti pindah masjid ya ulah pindah masjid urang omongan lah imamna telepon ku DKM Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon pada DKM? Aduh Ustad riweuh pokona. Riweuh naon? Riweuh keur peuting. Kunaon? Ustad maca imam maca Yasin. Kayak gitu kumaha da di pesantren mah geus biasa 30 juz kadang-kadang sapeuting sajuz. Ulah sawakeun jeung pesantren. Geus biasa santri mah. Ieu mah masalah jamaah KPU hungkul. Naon KPU? Kepala penhuban. Jamaah aki-aki dibere Yasin. Tukur nolok tok. Nya moal bejakeun ka jamaah moal Yasin umumkeun ku DKM jamaah Masjid Jami Nurul Bayan nanti malam tarawih lagi di masjid kami insyaallah imam berjanji tidak baca Yasin namun imam kekeh maca Yasin kurang kunci ti luar ta imam malam kedua eta DKM geus diumumkeun jamaah cing kecewas adinya mah Nurul Bayan Yasin moal Yasin kabur enam kieu we atuh urang kadinya mah kadinya dingikeun heula lamun Yasin urang kabur lamun Yasin urang cicing di dinya oh siap hayu
besok aya nu mangkat tarawih duaan we si eta mah bestian. Pas muludan kieu ya mun bisa mah hadir ulah deket besti teh. Tara ecrog sia teh. Keur husu ngaji sajam doang 2 jam mulai culak-cileuk kana kongkorong batur. Anu sok kitu aya. Diajak marhaba batur husu ditoel ku besti. Mending jeung nu teu wauh ngaji mah geura. Cicing we. Ek nanya teu wauh apa? Lamun nyeun teu wauh mah bosan saeutik nyikut. Balik yuk hayu. Salawatan ge jeung wauh mapan kitu urang husu batur urang ngagoda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul datang bestina. Salam Assalamualaikum alaika Assalamualaikum ya Habib Waalaikumsalam ni reuas sugan teh saha. Salam alaika di mana sia karak datang weh kieu. Salawat biasa ingat gosokan pakaian budak sakola isukan baju kalalotor itu can bersih. Salam alaika dos ya geus sinarieun ngaji ya Nabi padimen ngaji muludan. Salam naon bedana sia teh ngaji jeung muludan alaika nya beda lah muludan masuk menang berkat ngaji matara. Ya Rasul salam cie bajuna anyar deui alaika mun ngahutang ti positi. Ya Habib pada wae ngahutang ini arisan dibayar. Salam alaika tadi cincin sia eueuh hiji ka mana shalawat dijual ku salaki aing tullah alaika janaon salaki sia ngajual cincin. Ya Nabi biasa mau dajang mancing salam ngeunah jang mancing mah alaika salaki ngajual cincin masang toge goblok. Ya Rasul geus kitu ngomongkeun batur salam deuleu itu cuma karak datang alaika mana tuh karak datang ya Habib mana itu tuh salam ulah kusungu teu katempoan alaika itu tuh nyumot di mana kan ieu shalawat tuh cula daek jadi deket manehna tuh mainna mah sok cokot berkat tilu alaika kadang-kadang berkat batur colong kumaha ya Nabi kadang geus menang berkat balik ti heula si goblok mah salam geus kitu awakna boketek ih najis aing mah gila. Nah mending ulah jeung nu wauh ngaji mah cicing mah masing-masing jeung besti mangke we balikna barang deui jeung besti masya eta ge cing kecewas DKM eta Yasin moal cenah bener malam kadua Allahu Akbar nya pondok ayeuna mah kamari oh cenah ayo aja salat moal ke heula dingikeun Yasin moal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Coba tebak cek sia Yasin mah dengeukeun ku sia. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baca waqi'ah. Emang kunaon waqi'ah? Dulurna Yasin. Subuh deui wae urusanna ieu mah. Pokona aing mah geus tekad kuat aing mah isukan pindah masjid. Akhirna ya si besti duaan isukanana pindah masjid ka masjid tanggal lembur sing horeng si mana horeng poe katilu eta imam jadwal pindah ka masjid eta. Mangeuna sia kapanghiri jeung imam kos kitu. Masya saya edukasi pangarsa, saya ceritakan loba dina tarawih eta tarawih anu ngudag gancang lain ngudag bener sampai diperhatikan heula ditelaah heulakan viral di YouTube viral dina TV oge aya beritana salat tercepat daerah anu eta sebutkeun ngaranna di kode etik salat sampai 3 menit salat sampai 7 menit Masya Allah barang ditinggalikeun viral teh gancang nama maaf punten digancangkeun boleh asal gancang make aturan. Saya juga di pesantren guru sok rada gancang sabab tujuanna naon salat tarawih mah sunnah santos sunnah teh anu wajib di santri mah sebab santri mah pasaran pan muka kitab ngaji ka jam 11 ka jam 12 dari tarawih mah sunnah dilaksanakeun menang pahala tinggalkeun teu menang dosa kae tujuanana di atas tarawih tinggal raji ai santri mah digancangkeun oge tapi pan gancangna kudu make aturan insyaallah ai pesantren mah geus pasti jelas ngalartos pan ieu kadang-kadang kalangan umum kalangan awam koso gancang we hungkul
pan salat teh aya syarat rukunna, rukun salat aya 17. Nu 17 teh bagi tilu, hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi aya hiji niat dina hate, qauli aya 5 takbiratul ihram, maca surah Fatihah, maca tahiyat akhir, maca shalawat ka Kanjeng Nabi, maca salam nu pertama, nu kadua mah geus sunah. Najan kakarak imam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri henteu kajen nu kiri mah da sunnah, nu wajib nama magatkeun salat mah dina katuhu eta qauli. Sisana pilih aya 11 diantawis namana ngadeg jang nu mampu dina salat fardu. Kumaha cenah salat sunnah ngadeg menang diuk menang, sanajan mampu nangtung sunnah mah menang bari diuk ngan pahala nu diuk eleh ku pahala anu nangtung. Pan eta aya fi'liyah bangsa pagawean, ruku sarta tumanina, itidah sarta tumanina nepi ka beres. Saya jelaskan seperti kos kitu terperinci detailna tentang rukun-rukun salat. Jadi kalaupun mau gancang silahkan. Rukun qauli aya 5, takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat, sholawat jeung salam. Ieu nu 5 ieu teh qauli. Qauli mah ucapan kudu jelas. Tong waka urang pan meureunnan ieu, urang teh salat teh sarua we, urang teh keur curhat ka Gusti Allah. Ulah waka ka Gusti Allah jeung dulur jeung baraya curhat teu jelas da moal di dieu nya tuh. Ngomong kudu jelas, maka dina qauli mah aya deui mana takbiratul ihram kudu kos model kumaha, syarat sahna maca Fatihah aya 10, nu 10 teh ieu diantawisna kudu bener tasjid-tasjidna. Aya deui pasal tentang tasjidatul Fatihah dina kitab Sapinah we tong luhur teuing diperintahkeun tasjidul Fatihah teh aya 14, kurang we hiji berarti teu bener maca Fatihahna. Sedangkan Fatihah mah rukun, cacat Fatihahna cacat salatna. Ceritakeun ku sim kuring teh kitu pangaresah. Kumaha cenah mun hayang gancang aya 3 cara baca Fatihah. Hiji wasul kulli, diwasolkeun sadayana. Keur napas panjang silahkan jadi imam saaya sanapaskeun ngan kudu diwasol disambung. Allahu akbar. Biasana kuatnya ngan teuing ke ceramahna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal kuat kan tadi geus ngomong memehna kumaha we carana teu kuat cenah Kang. Bagi tilu kumaha sesuai ayatna. Fatihah kabagi 3 ayat. Hiji ayat tahmidiyah, nu kadua ayat wa'idiyah, nu katilu ayat doa. Mana tahmidiyah ti bismillah madzhab Syafi'i, bismillah asup kana al-Fatihah. Orang kan Syafi'iyah, orang-orang Syafi'iyah mah bismillah teh asup kana al-Fatihah. Maka kenceng zahar kabeh, lamun sir kabeh. Maka jamaah sadayana ye baca Fatihah ayat tahmidiyah ti bismillah nepi ka maliki yaumiddin. Bagi tilu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hiji. Nu kadua wa'idiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'idiyah. Nu katilu doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu ge sedang bagi 3 ayat. Kadang-kadang mulai jam 7 jam 8 beres. Kadang-kadang tarawih mulai jam 7 lewat 3 geus bubar. Ngabatan budak bangsat imam nagepan. Bilal mamanas jelas Muhammad Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil min bisyaikum dinukum. Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil min bisyaikum samad. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Slow way. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil min. Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Ini geus hudang saurang. Marek hudang moal. Aing mah nungguan di handap. Imam setan eta mah. Aing ruku imam sujud. Aing sujud imam nangtung. Dipegat ku aing imam di handap. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon mabok tarawih. Eta loba nu ngedit Kang Masya.
maka silakan uing mah tetep fanatik karena media heug silakan rek di upload menang duit tina ikan heug jang maneh jang anak maneh jeung jalma-jalma anu pika cinta ku anjeun syukur-syukur mun menang nageng rata-rata youtuber curhat menangna aralageng bere ka kiai nu istiqomah ngajar hijaiyah di lembur anu teu kasorot ku media anu teu kasorot ku pamarentah kiai-kiai lembur anu ngamagahan tuturutan bere tina hasil kos kitu sok barokah jang anjeun karena wallahi Kang saya sendiri tidak pernah ada youtuber anu setor kitu mereka yang duit tanah Allah saurang oke maneh nu menang duit aing nu dihujat kan tenang naon maksudna uing mah kana anfa'uhum linnas manfaat jang manusangan rek aya nu komen teu komen rek aya nu nge-like teu nge-like lamun tujuan siar anjeun YouTube jang media dakwah upload kabeh di salam nepi ka salam supaya tidak ada yang gagal paham lamun diedit tutupan anu tersep ka uing mah diomongkeun ramah teh ngabodor wae balas wae ajun asa aya nu manggil daripada sia komentar eueuh nu manggil wae kitukeun we geus riweuh jadi jelema mah lain capek masya geus urang mah berjuang ieu dicaci enggak pernah tumbang dipuji jangan pernah terbang keun we ngaranna ge urang hirup di alam dunia moal aya jelema pandunya teh loba jelema teh nya ulah wakat jutaan manusia ibu 10 urang dijejerkeun di dieu ngadeingkeun ceramah uing moal sarua rasana moal maka nya 10 urang teh pan kabagi 2 bagi 5 2 urang nu hadir uingnya 10 urang ieu eta beda-beda laksanakan 2 urang resep ngaji 2 urang resep bodor 2 urang resep tegas 2 urang resep santai 2 urang bebas nu resep ngaji lamun uing ngabodor wae teu make dalil teu make ilmu nu ieu kurang puas hatena tapi nu resep bodor mun uing ngaji we ngadalil deui kolak deui tapi eueuh sirian nu ieu sewa teu baik teh ngutuk tuluh tadi mah kitu ramean di ditu ramean di ditu anu resep tegas oge aya ieu mah caleuy kiai teh tapi nu resep santai we ayo galak teuing kiai teh aya nu bebas 2 urang si emang ngaji model kumaha kajeun nu penting balik menang berkat aya tah ngarande we di masjid diuk nanti ibu-ibu langsung harudang ulah hudang cicing keur nyarande langsung hudang kieu lain aing cenah heuh lain mah teuing teu kudu ieu tuh Masya Allah maka biasa we panitia da perjuangan panitia tidak semuanya menerima aya pro dan kontra leres teu keun we kasep panitia diomongkeun kitu masalah lah di dunia ieu ulah waka acara menang udunan masyarakat acara hajat pribadi tidak akan lepas dari omongan orang lain hajatan pribadi tara udunan tapi anggar diomongkeun ku tetangga mah cocok kamari kondangan cok kadinya kondangan jeung naon daharna jeung helm naon helm endog dibelah 2 meunang keneh maneh aing menyokot tu badak sukan teh daging goreng aja goblokna teh ada aya wae jelema mah nu kitu bener teu Masya Allah yuk we hande langsung kana inti jadi orang ngandalkeun salat rumasa salat urang belang bentong kene kakarak amiru can bisa akimi kelah dina rajaban biasana uing mesek tentang bab salat nu kumaha sih salat anu dimaksud dengan nanjerkeun agama teh nu jadikeun tihang agama teh da lobana mah jelema teh urang saukur salat amilu can salat akimi sampai-sampai ku Allah disinggung dina Al-Qur'an wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an atas dia artos wallahu alam bil murad tidaklah salat mereka di samping Baitullah kecuali hanya bersiul dan bertepuk tangan saja tong waka di Nurul Bayan cacak di Mekah kadeuleu ku Allah lain keur salat tapi keur sisiulan jeung keur tepuk tangan salat nu bade kumaha rahasia eta mah raja biasana aing muludan imam hampura jamaah mun salat urang ngarumasakeun asa rada ragu kana pisurgaeun ku salat urang coba rek ngandalkeun naon sedekah nu mana jawab jujur ka urang diri urang pribadi loba keneh hirup di dunya ngeusian pulsa HP apa ngeusian pak masjid kadang-kadang di pentajang muludan ge harares dideran poe minggu ku panitia pamuda ikatan remaja masjid imah ditulakan hordeng ditutupan senda teh diasupkeun poho cocorokan anak muda assalamualaikum cicing dapur assalamualaikum cek anak-anak mama ya tamu di hareup mah cicing aing keur nyumput lain tamu eta mama maaf hejo eta mah cicing kuak teh cek pamuda di Masjid Nurul Bayan hari senda nama araya ieu nya kuak teh di dapur jalmi nama areueuh eta saha nembalan ieu mah jurig
uyuhan aang hampura uing hampura naon kauntungan jang urang lamun daek bersinergi dina muludan naon kauntungan jang urang lamun daek infak sedekah jang muludan geus jelas kauntungan mah keterangan muniakeun man anfaqu dirhaman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqana ma anfaqu jabalan min dhahabi siapa orang yang berinfak 1 dirham untuk peringatan maulid nabi sarua jeung geus infak gunung terbuat dari emas kuatan ku hadis nabi mana kosomanun abdi min sedekah moal ngurangan harta jelema lamun dipake sedekah bal yajad balik bakal nambah kuatan ku Allah na Al-Qur'an ma'aja bil hasanati falahu asyru amsalha hartosna wallahu alam bil mansing sajalma caa nu geus ngadatangkeun eta si iman ngaluarkeun nyodakohkeun bil hasanati kana hiji kahadean membuat satu perbuatan baik falahu maka tetepikeun jalma anu ngaluarkeun hiji kahadean tadi naon asru amsalha 10 balasan misir perkara kaluarkeunna naon nu ngajadikeun urang rugi sedekah jang muludan insya aang lain ngerasa rugi teudunan teh ngan rumasa ieu hirup lieu eueuh ragap kayan eta semplek nincak semplak kereutpakeun pusatban kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga tapi hayang berjuang dina agama kudu kumaha kudu atuh teu nyaho itu boga harta kudu kumaha da jihad lain harta saja bisa jihad ku harta bisa jihad ku tanaga teu boga harta bere tanaga datangan panitia Pak Sutardi hampura dina muludan ayeuna mah teu bisa udunan duit sasalaki keur teu usaha aya kitu kumaha ibu tapi abi boga keahlian Pak abi mah jago dina masak teh pokona mun di Manggung Jaya eta aya nu hajatan uing wae nu dipake keur jang muludan mah saya siap masak teu kudu dibayar kewek beres acara ngitungna masya mah keur masak teu dibayar ge beres acara mentanya bapak-bapak Kang hampura kula teu boga duit cenah jang udunan muludan di Rubayan teh tapi kula boga keahlian naon ke ngadekor panggung ku kaula bae tuh pang aya dekoran kos ieu luar biasa ieu bawa bunga-bunga non tatangkalan kembang-kembang ceramah apa hareupeun makam mah jarang depan ieu teh seni supaya indah betul enggak sok naon deui sodorkeun tanaga urang uing mah teu boga tanaga da geus kolot harta ge teu aya juanglah dengan doakeun panitia Kang Bapak Ustad Bahani wayahna uing teu bisa mudunan ku harta banda tanaga geus eueuh tapi saya mendukung kana eta acara sok sing lancar acara kitu manusia mah ulah ieu mah berjuang harta teu daek tanaga teu mere ngadoakeun malah sok ngagogoreng paniti itu hati-hati rusak hirup anjeun sabab cek Rasul kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamis fatahlik jadilah engkau orang yang bisa mengajar mun boga ilmu ajarkeun teu bisa ngajar ngaji embung ngaji dengekeun nasihat ulama kiai embung ngadengkeun cinta ka santri jeung kiai itu coba-coba anjeun teu beuteu asup kana golongan 4 asupna kana 5 naon benci ka kiai benci ka santri patahlik maka anjeun bakal hancur bakal rusak bukti hadis nabi mana tuh transusu ngahina santri jeung kiai pengabdian seorang santri dianggapnya perbudakan bener teu santri mereka kiai tanda mahabbah tanda nganuhunkeun anu di mana harnon di mana duit sakumaha loba moal bisa ngabeuli kana ilmuna tapi hanya saukur meuli kana ridona tapi dianggapna teh santri diperbudak ku kiai santri ngan saukur ditipu kudu jadi kiaina beunghar santrina barangsak yeh maaf mun teu nyaho aturan cicing di pasantren ulah pipilueun ngom betul santri pinter ku ngaderes tapi manfaat ku ngahidmah ka santri baheula lagi kolot uing mah kitu kamu mun keur di lembur we can di pasantren nuju SD kene ece jam asar teh geus diseuselan ku indung teh geura mangkat ka ditu ka pangajian ipan ngaosna ge tos magrib mama ngaosna tos magrib teangkeun guru maneh aya kumbaheun teu aya seuseheun teu imahna kotor teu sapukeun empelan ku maneh eta kolot baheula ngadidik anak mata hasilna kos kieu bener teu ieu mah boga budak di pasantren keur nyapu indung lewat keur naon nyapu di imah sia di imah nyapu mah
cedok titah ngaji malah ngepel sama teu nyahoan kumaha adab. Maaf tuh patah lik luluh naon teresep ka kiai ka santri sakedeung langsung turun ratingna setuju. Naon sababna eta geus nyenggol-nyenggol ka santri kunaon santri mereka guruna jadi dipiomongeun aisyang nyawer ka artis ngajar dog wae ku leguk beres teu. Santri sing barangkit dihina mah kudu bangkit kudu kosper santri mah dicejok ngapung sia sing luhur. Pokona santri mah sing baleunghar akhir zaman mah hese pung ngalawan ku tawaduan mah bener teu. Sing beunghar santri, pokona santri beunghar mah emang santri beunghar mah ditolak ku awewe dah langsung beli doser hancurkeun imahna ku sia. Kuman lah yang sok kesel sok loba nu ngahinakeun. Maaf kiai beunghar diomong-omong BHS 400 sampai 12 juta pan teu make duit sia ieu. Betul enggak? Kunaon si santri jeung kiai aya nu sugih? Maaf hiji hadis Nabi al ulama warasatul anbiya, ulama teh pewarisan para nabi. Nabi teh macam-macam, aya nu sangsara wae kos Nabi Isa alaihissalam, aya nu beunghar wae kos Nabi Sulaiman alaihissalam, anu budug wae kos Nabi Ayub. Aya leres teu? Sok bangkit. Naon sababna hese di akhir zaman terkadang luluhna seseorang teh kadang-kadang kudu imbangi duniana pangarsa. Maaf luluhna Ratu Balkis teh lain ku ceramahna Nabi Sulaiman lain, tapi luluhna Ratu Balkis karena kerajaan Sulaiman itu lebih besar tibatan kerajaan Ratu Balkis. Padahal mah gedekeun Ratu Balkis ngan Sulaiman pan hebat Nabi Sulaiman mah jin Ifrit bisa dititah, hamba Allah Abdullah teh bisa dititah. Ketika Ratu Balkis terus berangkat di perjalananana negarana keur kosong da kabeh keur ningali hayang ningali kerajaan Nabi Sulaiman. Cek Nabi Sulaiman siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ka dieu nu pangtere-terena dibere hadiah. Cek jin Ifrit kaula bisa mindahkeun saketika anjeun nangtung tiuk deui bakal pindah ka singgasana. Tapi kan ayah hamba Allah Abdullah hamba na Gusti Allah anu di mana ieu hamba Allah nguningakeun Gusti abdi mah manusia biasa ngan abdi gaduh pangeran anu laweh kuasa. Cek abdi mah mindahkeun tang singgasana ku situ mah babari Gusti sakejap mata Gusti ngicep geus aya. Rasulullah Nabi Sulaiman teh ngicep geus aya singgasana di dinya. Ieu teh ngagambarkeun kunaon si aya santri aya kiai nu sugih. Maaf da cek Allah dina Al-Qur'an yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah geus ngangkatkeun derajat jelema nu iman jeung boga ilmu kana babaraha tingkatan. Ieu mah contoh nyata saja punten mangnya contoh nyata we. Akang mah balik ti dieu paling menang berkat leutik. Irik lah irik hiji. Tapi uing mah tadi geus tempo di Pahanip biasa karung aing ya. Wah. Kurang sadus. Yes. Heueuh naon sababna pan dianggapna cenah uing teh penceramah kiaina padahal lain kadinya ngudagna. Berarti ketika orang yang punya ilmu dispesialkeun ku Allah kok kudu rariweuh maka ruksak lamun jelema-jelema teresep ka kiai ka santri. Nauzu mudah-mudahan sing areling entah orang-orang transuju amin ya Allah ya robbal. Santri masing semangat we ce ngaji di akhir zaman mah iwati sabar mun sabar bakal subur. Godaan pesantren di akhir zaman mah komodi geus aya media ayeuna mah. Di pesantren aya aturan teu nyekel imah balik ka imah mah pan nyekel HP. Di pesantren aya aturan teu nyekel HP datang ka imah mah pan dibebaskeun ku kolotna. Eta ujian jang kiai teh. Geus meunang ngadidik di pesantren di imah dirusak di ku kolotna. Maaf. Pan kitu cek hadis Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Setiap jabang bayi lahir teh fitrah senangan kumaha indung jeung bapak iwal di pesantren anu terjamin makan. Maaf lain mandirikeun untuk anu sakola mun bisa pesantren bari sakola ngan daripada sakola hukum mending pesantren hukum. Naon sababna terjamin ibadahna di pesantren mah terjamin pasti. Keun we cenah budak memasan juga ti bisa nanaon pan lain jang bisa nanaon supaya akhlakna hade wajar dah akhir zaman mah otak teh loba kabagi-bagi. Dia jadi santri teh baheula ge ngalaman tahun 2002 saya masuk di pesantren Pondok Pesantren Al-Fatah Gunung Halu Bandung Barat. Rasa kelas ibtidah mata ngapalkeun aya lagu lagi jika hafalan tak kunjung datang sendalmu berkali-kali hilang
tugas-tugasmu terus diberikan, jangan pulang, jangan pulang. Santri ingatlah pesan kiai, semua santri kan jadi pemimpin nanti. Ikhlas sabarlah hidup di pondok ini, sukses nanti, sukses nanti. Damdu di dam oh kiaiku, I love you, I can't stop loving you oh kawan. Jangan tinggalkan pondokmu jika hafalan tak kunjung datang. Emang liur Kang, jadi santri teh capek otak, capek hati. Ngapalkeun ku guru kelas ibtida nahwu sorof, mimitian heula ku awamil, awamil tamat naik kana jurumiyah, jurumiyah karak pertengahan, awamil leungit paroho deui. Kita ngapalkeun kana yaqulu, yaqulu apal ngajol kana imriti, imriti teh apa amil, jurumiyah yaqulu leungit kabeh, ngajol kana alfiah saminggu aing ge loba heula. Sendalmu berkali-kali hilang, sendal leungit wae di kobong. Wah cenah berarti sok nyolong lain. Santri itu diajar zuhud, jangan pernah menggenggam dunia. Dunia hanya dimiliki tapi tidak di dalam hati, hanya dalam genggaman tapi lain dina hati. Eta keur santri hiji barang babarengan santri mah. Pokona mah sendal hiji sawe pa heula-heula make. Lamun aya ibu boga anak mah santri bebeja leungit sendal berarti anakna ngaduh hudangna beurang wae. Tong salah lain cenah cangcut leungit salah make leungit. Ya santri mah rek nu muana we, nu penting ukuran sarua pake. Kadang-kadang santri lalaki make cangcut awe ge osok. Emang aing teu nyaho. Keun da eta mah euforia seni dalam bersantri. Perih jadi santri mah. Datang kolot telat nganteuran geus hungsing kana sirah. Aya beas jual heula ka batur, nu penting bisa menyambung hirup. Beas eueuh jualan eueuh aya di masjid, innalillahi yes, akhirnya bisa menyambung hirupan. Lumayan tinun maot oge sakurang 20.000, 10 urang we maot geus 200.000 tuh. Hendak aya santri mah kadang sok heureuy aya aki-aki we teh tah celengan urang dah. Masya, mudah-mudahan si santri mang santri sing manfaat ilmu dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngadekeun sedekah nu mana lantas urang kudu kumaha anggeus minimal urang doakeun acara sing jadi bagus lancar insya Allah. Sedekah cantang tuh bisa nganterkeun urang ka jero surga, tapi sedekah bisa meuli ridona Allah Subhanahu wa taala. Salat urang bisa meuli ridona Allah Subhanahu. Jeung aya jalan ka surga anu babari, aya mana dengan cintai ahli surga. Yusarul mar'u ma'aman ahabba, dikumpulkeun urang di ditu teh jeung jelema lebih ka cinta ayeuna. Mun ayeuna urang cinta ka nabi, nabi mah geus pasti ka surga. Mudah-mudahan urang ka surga jeung kanjeng nabi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus ya terus, sudah 1 jam lebih, lanjut. Biasana mah sajam Pak Hanifnya, biasana sajam. Mun leuwih lembur aing hitungan gitu lah. Judul panitia menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era modernisasi, di era zaman sekarang. Kumaha tuturkeun Rasul? Rasul mah punten nabi akhirul zaman anu akhlakna langsung diakui ku Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus orang kudu kumaha, yuk tuturkeun kanjeng Rasul. Bahkan orang yang mengikuti Nabi sama dengan orang cinta ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintai Nabi, tuturkeun Nabi, geus asup kana kategori cinta ke Allah jeung dicintai ku Gusti Allah. Di antawis urang resep cinta ka Rasul, kita teladani akhlak baginda Nabiuna Muhammad. Akhlak nu mana ang seueur. Mun nyareskeun akhlak Nabi Muhammad 2 jam 3 jam ceramah Kang. Bahkan Cilamaya deket ka lautan, cokot cai lautan dijadikeun mangsina, cokot tangka uwi dijadikeun penana, pikeun nyeratkeun tentang akhlak mulia kanjeng Rasul. Nu aya cai lautan bakal saat, tangka awi bakal seep ku hebat mulyana kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu meserwe kitab Sirah Nabawiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab Majmu' fi Sunnati Syar'iyyah. Eta aya tentang karakter keseharian baginda Nabiuna Muhammad. So, sapopoe we urang nuturkeun kanjeng Nabi. Anu di mana aya dina kitab Majmu' fi Sunnati Syar'iyyah dicarioskeun ieu akhlak pernah dicarioskeun ku istri tercinta kanjeng Nabi. Saha namina? Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha.
kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi anu mulya nuju dirungrung kabingung ngabas sagara kasusah ngupuntit teuwi kasedih. Baginda Rasul kalau lagi ada masalah bertahanus Pak, menyendiri. Di mana? Di tempat anu jauh tina keramaian manusia, jauh tina katingali ku manusia. Di mana siang? Di Gua Hiro, tempat idaman baginda Rasul untuk menyendiri bertahanus ngadukeun semua masalah ka Gusti Allah. Jadi Rasul mah boga masalah teh diadukeun ka Allah. Beda jeung urang diadukeun kana HP. Jeung status. Kasalaki jeung status. Alaki edan. Teu nyahoeun kabeh salakina edan. Urang mah naon dijieun status. Tadi pada Pak Kades nyaritakeun ke bagian BLT ngomenin status. Lurah teu adil. Lurah teh lain aing RT. RT aing mah lurah. Ayo he pasalah-salah akhirna. Yeuh lamun sakirana teu kabagian bansos teu kabagian BLT penta ka Gusti Allah. Ka Allah we mentana. Ingat cakolot baheula milik moapa hili bagjama moapa ala Allah geus diatur ti dituna Bapak Kades Bapak Didi Sukardi anu bager Pak Kades manawi mika dedeh kasim kuning gerak kapayun heula Pak Kades anu mana eta anu Bapak Kades Manggung Jaya teh anu kasep ngareng-ngareng kodek desa perpade atur nuhun Pak Kades aduh nuhun Pak Kades lumayan kamari mah di Cikampek lain Kades hungkul RW oge mere Bapak RW Manggung Jaya anu mana anu kasep anu bager gerak kapayun heula ieu ti korok geus rek resot Pak RW bisi Pak RW teh mawa duit nginjem heula ka Palurah Pak RW Bapak RW sugan rek dibaturan ku Bapak Daman Nuhuri salaku ketua DKM Masjid Nurul Bayan Pak Haji Padaman Huri anu bager anu kasep anu sayang gerak kapayun heula anu mana eta anu mana saha ieu saha Bapak DKM nuhun Pak DKM aduh nuhun piraku DKM mere Pak Hanif henteu Bapak Hanif anu nelaponan wae ti beurang keneh bisi uing teu datang Pak Hanif geus datang piraku diantep wae Pak Hanif gerak kapayun heula ieu saha ieu nuhun Pak RW maknya tah geuning Pak Hanif geus kuda kodok wae gerak ka hareup Pak Hanif Bapak Ustad urang Bapak Ustad Hanif nuhun Pak Hanif aduh oh siap nuhun warna berem tukang salon yang main rokok ya tukang salon ya kudu lamun terima kudu kasihkeun deui nek aing capek lo bakena aing ngaran mah bisa bae sebutan alhamdulillah tuh geus diatur ti dituna milik mah moapa hili-hili bagja mah moapa ala-ala geus diatur ti mun teu kabagian BLT bansos hampura uing marenik melaan Pak RT Pak pejabat lain tapi baheula keur aya Covid-19 pertama kali pannya sejarah yang begitu kelam bagi Indonesia ujian pangarsa eta uing ge ceramah harita 40 genep panggung dibatalkeun nya kuat rek muriang awak aing anjir cuing teh batal deh mas telepon maaf saya sancak ya telepon assalamualaikum Kiai biasana assalamualaikum teh rek minta jadwal damang Kiai alhamdulillah punten Kiai kanggo maulid tanggal sekian kosong teh kitu biasana Pak DKM ieu mah lain assalamualaikum Kiai waalaikumsalam ampura ieu alah gagal ieu kunaon Kang sakumaha kauninga ku urang sadayana Covid-19 melanda dunia terus aya surat edaran ti pamarentah asup ka DKM masjid tidak boleh ada kerumunan jeung teu meunang ayakeun acara kayak gitu manggil Kiai di pending karena tahun harus coret wae ngecekal HP teh geus ngadeg-deg we Kang telepon deui mah teu gagal deui
telepon assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ampunten Kiai ulah benduk ka abdi. Batalnya nya Kiai coret deui. Telepon sampai genep urang telepon. Ampura Kiai naon tanggal 2 genep kalender nage diduruk ku aing geus kitu. Pan harita teh mun telepat mah jamasnya bulan Maret ke bulan April inget kene sim kuring pertama kali mulai lockdown, mulai PSBB tidak boleh ada kerumunan apapun gitu Kang. Datang ke Ramadan pada bulan Rajab gue inget harita teh mulai PSBB na bulan Syaban awal tanggal 1. Kita inget wae pas bulan puasa teh mulai cair ta bansos. Menang aing oge. Mani atoh teh aing menang. Tetangga ngecewos aneh. Kiai imahna buadak. Mobilnya 2 menang bansos. Bahwa contoh Kiai gitu mah anjir aing diomongkeun. Eta bener Pak Kades menang wing bansos pertama Kang Haji menang eta bansos. Akhirnya pas kuliah subuh di musola pas bulan puasa kan kuliah subuh sim kuring ngaos kajian kuliah subuh di babade ku aing saha nu ngomongkeun Kiai teu euceul ka aing. Kali cing ngejamat ya kunaon menang bansos urang langsung mumpung RT na hadir di dieu. Tanyakan ke RT, kok bisa saya menang bansos? Aing gitu ngarepkeun ngan atoh. Cerita gitu Kang Haji. Ternyata bansos eta harita keur gejolakna COVID-19, bansos harus segera-gera dibagikeun. Sedangkan data telat masuk ke pusat. Akhirnya pemerintah pusat ngambil inisiatif sendiri Kang. Padahal orang dititah ngumpulkeun kakak jeung KTM. Lila eta kita ngumpulkeun lila ai cair hayang buru-buru. Akhirnya pemerintah pusat memakai data 10 tahun ke belakang. Itu kan tahun 2020 nya walaupun disebutkan COVID-19 data asup nama karena 2019 tapi mulai melanda nama 2020 memakai data 10 tahun ke tukang Kang eta teh. Kunaon pusat aang menang sok akang mikir 10 tahun ke tukang akang geus kieu can. Aing ngahulang can. Saya menjadi penceramah itu di tahun 2013 menjadi penceramah, 2014 menikah. Berarti 2010 mah uing oge bubujangan kene. Kebetulan saya 2009 bapak saya meninggal Kang. Akhirnya saya anak laki-laki nu panggedena tah pun umi teh nikah di sareng orang Indramayu simpuring anak laki panggedena eta bansos teh datang cairna ka uing keur 2010 mah emang uing balangsat kene. Oh gitu. Jadi ayeuna lamun kira-kira orang menang bansos tapi orang ngerasa mampu jang hirup sorangan tarima bikeun kata tangga anu teu kitu nu alus mah lain nyarehkeun RT jeung RW kuat rebing ceuli RT eta. Bansos teh dulurna wae urang mah pedah teu ngadukung meureun baheula ka lurahnya meureunnan belah ditu mah cenah cair deui belah di mah henteu eta mah goreng sang mantak cagerna COVID-19 teh dengan 3 perkara baheula teh syariat di samping dina doa aya syariat teh naon 3M memakai masker syariat masker hakiki nu nutupan bibir masker majaji anu keluar tina bibir jagaan mulut teh nu jadi pacok cegan penyakit teh sungut lamun ngomong padua kitu cek Haji Roma Irama ge janganlah kau suka mencari kesalahan orang. Periksa dirimu masih adakah kekurangan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Eta nu nyagerkeun ngahilangkeun corona di samping tina doa urang sadayana aya syariat anu menang istihoroh para kiai kudu 3M. Hiji memakai masker tutupan naon nu kaluar tina bibir ulah sok ngomong padua. Nu kadua menjaga jarak lain ti jalema tapi tina kemaksiat. Nu katilu mencuci tangan pan kuat riweuh harita kos ninja Indonesia teh ngorok masker kabeh. Wing mek ceramah we harita pan 2002 hiji geus mulai boleh tah aya zona merah, zona kun, jeung zona hijau. Ada yang boleh mengadakan acara tapi tetap harus jaga jarak. Aya tah panggilan Kang jadi eta pemajukan riweuh. Abi rek ka mana? Ceramah. Geus meunang deui. Aya daerah nu dimenangkeun asa harus jaga jarak. Oh, tapi kudu ka hade abi kudu make masker. Nya siap ke meser di Indomaret. Ulah can pugu bersih nu nyieuna. Wios kuning didamelkeun. Oreng kutangna dibogor bage 2 eta. Utang pamajikan digunting pokong 2
kuat naplok pena sungut aing eta. Dan yang ceramah yang balik tuh aing pikiran eta. Masya Allah, hatur nuhun Pak Kades, Pak RW, Pak DKM, Pak Ustaz Hanif, sadayana para sepuh nu tos ngadoakeun oge tadi meren warna biru jeung beureum. Nuhun insyaallah ya duit tek dipake jajan we. Atuh insya Allah. Tuh Rasul mah kalau lagi ada masalah bukan bikin status tapi mengadukan status ke saha ka Allah Subhanahu. Tidak hazabahu amrun sholat, di mana Rasul punya masalah Rasul mah bergegas sholat. Kurang itu turkeun atau pandek nuturkeun akhlak Nabi, bukan masalah teh sholat. Naon masalahna adukeun ka Gusti Allah. Ang ieu mah masalah di dunia hirup balangsak wae, usaha sing getol ngadoa teu eureun, sholat duha bantuanana. Sholat duha teh sholat panarik rezeki. Ieu mah hirup teh asa dihina wae ku tatangga, sholat tahajud. Ieu mah aya kahayang teu daekeun laksana, sholat hajat. Boga anak parawan hiji dipikaresep ku dua santri, duanana ge alus, nu mana nu paling alus? Istihoroh. Ya halodo wae teu daekeun hujan, istisqa. Lain cenah abdi mah loba dosa, salat taubat. Loba bencana, salat hajat niatan tolak bala. Naon nu teu aya? Abdi mah hayang salat menang duit harita keneh, salat jenazah. Panu sibejaan tadi oge. Salat cash eta mah. Tara di hutang. Can kaluar ti masjid geus meunang eta mah. Tuh aja insya Rasul bertahanus di Gua Hiro. Saat bertahanus sumping malaikat Jibril nyanggakkeun wahyu nu pertama nyatana surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabb alladzi 'allamal insana. 5 ayat pertama Allah berikan kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Pertama kali Rasul nampi wahyu ngakidir salirana basa baju ku kesangna turun ti Gua Hiro ngagegerok nu jadi bojona Bunda Khadijah al-Kubra namina. Ya habibi, ya rafiqi, ya babar rahmah, sa'al, hai permata hati kekasihku. Itulah panggilan indah Nabi terhadap Khadijah. Permata hati kekasihku. Ibu pernah disebut permata ku salaki? Jauh. Jajal Kang sakali mah isukan. Saya pernah sama istri saya seperti itu. Gelis, permata, kadir. Naon? Permata. Oh ngaledek sepeda aing hideung. Sok kepedean memajikan mah. Tuh begitulah Bunda Khadijah datang langsung menyanggakeun cium leungeun ka Rasul. Ibu osok salaki datang dicium leungeun. Boro-boro. Daek cium leungeun kumaha usum maneh mah. Usum loba duit karak manja. Tanggal ngora biasana. Salaki tos gajian, nyapukeun imah ge someah. Salaki keur ngarokok ge tara dicarekan malah digoda. Hanya dia pamaman DKM eta mah. Hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, amazing. Giliran nanggung bulan tanggal 10 ke 20 Kang. Duit gaji mulai ipis. Aku gelele surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, blangsak yang aku dapatkan. Nu paling parah mah tanggal kolot akhir bulan. Ayeuna tah wajah rungsing yuk duit eueuh gajian can cair nyapukeun emang geus tengah lagu mepus goyang sapu biak genep parotong budak tak potong beri amak-amakan pan rampun aing mah hirup rumah tangga tiba kieu weh nya eueuh perubahanana boga salaki pi omongeun ngajedog di imah teh molor weh hayo asa jelema apa mayat hirup cedok di imah ngolor saken hudang udud eureun sukan mah ku aing tiang risik di bakuan kenyot nyetrum modar salaki kitu mah naon hirup kitu guna boga salaki teh mun teu udud ngusep eureun ai lauk mah dibere tongkol endog asin aib saya panah majikan mah hurang rebon dibanguzeun boga salaki teh salah milih aing mah.
Nyawa kitu mah nikah jeung RT aing baheula. Boga imah eueuh rapihna ti baheula. Diempel kotor deui, diempel kotor hese boga salaki cokor ka bawah mah. Kemana-mana nyeker we, nyeker. Kamari mah salat Jumat nyeker, ari balik mah mau sendal sih goblok. Wedan mah majikan gitu mah ce. Bunda holinya mah henteu kitu ce, datang cium leungeun. Limada ya Rasulullah, kunaon Gusti, kunaon? Gelis, salimutan kaula gelis. Kunaon? Paranas tiris, muriang kaula. Cinarieun balik ti gua Hiro teh kieu biasana ge henteu kunaha Gusti aya naon? Tadi malaikat Jibril datang. Pan geus biasa lain pendak jeung Jibril mah. Tadi mah Jibril datang dengan wujud aslina ngalaksanakeun parentah Allah nyampekeun wahyu ti Gusti Allah. Ningali wujud Jibril kaula mani reuwas geulis, kaula keur sosoranganan di gua Hiro. Eta poek gua Hiro teh ngadak-ngadak poek mongkreng buta rata. Harita kaula teh bisa ngicurug sorangan kahalangan kunaon? Ternyata sayapna malaikat Jibril nutupan kabeh alam semesta geulis. Muriang kaula paranas tiris. Ulah muriang Gusti. Sok mangga diselimutan ku kaula, diselimutan ku Bunda Khadijah. Ngaleut heula Gusti, mangga nuhun geulis nginum heula pan ngaranna keur muriang pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah. Rasul keur paranas tiris datang deui Jibril ka imah Nabi. Aha Jibril Gusti siapa rek naon deui Jibril ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Iya wahyu nu kadua surah Al-Mudatsir teu sadayana kos Al-Alaq we ngan 1 sampai 5 jadi sami teu sadayana. Hei orang yang berselimut kum bangkit anjeun fa'anzir berikanlah peringatan. Mulai ieu parentah nyebarkeun Islam secara terang-terangan. Disitulah Kanjeng Nabi cilaka geulis. Ya naon deui Jibril datang deui. Kumaha cek Jibril kaula kudu bangkit kudu hudang geura nyebarkeun agama Allah. Cilaka geulis. Cilaka kunaon? Musuh Allah moal teu eureun-eureun nyerang ka kaula. Pangikut kaula can pati loba sedangkeun ieu dakwah secara terangan-terangan beresiko pikeun kaula. Cilaka geulis. Kumaha cek Bunda Khadijah? Kala wallahi ma yuhzikallahu abada. Sekali-kali tidak demi Allah moal cilaka. Tenang we beb, tenang. Romantis guys. Tenang Gusti, mua cilaka. Itulah akhlak istri soleha. Kalau suami sedang gundah dan gelisah, berikan semangat untuk dia semangat ibu. Salaki keur aya pusing teh tenangkeun, lain ditambah pusing. Pan beda jeung Khadijah Cilamaya. Salaki pusing datang ka imah hungkan salakina tukang tahu keliling. Jalan raya tabrak mobil beak tahuna rejet. Da balik ka imah teh sieun salaki teh. Lain ditolongan malah dicarekan. Ya pemajikan mulus ambek teh beungeut wis serem di batan truk. Salaki datang. Assalamualaikum. Salam. Aha. Akang. Ini geus balik makhluk teh. Bukan salaki nyebut makhluk eueuh sopan. Mukakeun lawang panto. Geus balik dagang teh geuning. Jadi dagangna. Kunaon? Keur nyebrang katabrak. Antakna melotot nyebrang teh make mata ih omongan wae masih salah pipi omongan wae tiba heula oge sia najis meunang kos-kolot sia bisa weuteun teh di kakolot-kolot di bawah pan. Harusnya ibu menjadi Khadijah di akhir zaman dong. Salah teh terus menang musibah balik ka imah teh kudu menang kabunga. Balik ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis lain geuning geus balik dagang teh karek mangkat jadi dagangna kunaon aing katabrak. Astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana? Tadi hareup jalan raya Gusti tapi akang teh kunaon aing nama salamet sabab aing ngajol. Terus kunaon ceurik tahu beleguk kunaon tahuna rejet
Ya Allah ya Robbana sugan teh ceriku naon akang nu penting mah akang salametkeun tahu mah rejet oge teu masalah keun Kang akang salamet tahu rejet akang bisa isukan nyeun tahu deui bayangkeun lamun nu rejet akang tahu nu salamet tahu bisa moal nyeun akang moal atuh kudu ceurik nyieun dicarekan ku sia belegug teu iman mun pamajikan nyarekan ka salaki mah Kang kieu neng sok ngaji di Masjid Nurul Bayan sok aya kajian mingguan Kang ieu sok ngaji papatah ti kiai guru neng geus nyaritakeun di dunya mah papasangan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain setiap sesuatu teh berpasang-pasangan aya beurang aya peuting aya luhur aya handap aya panjang aya pendek aya bodas aya hideung aya untung aya rugi akang balik untung neng syukur akang balik rugi neng bakal sabar geus siap syukur jeung sabar dina hate neng kieu ge sok ngaji cek hadis kursi Allah geus pernah nguningakeun ana Allah la ilaha illa ana paman lam yasbir alal balai walam yaskur ala na'mai walam yarda bi qada'i falyatakid rabban siwai kaula pangeran pangeran sing kaula jelema mun teu sabar kana cobaan ti kaula teu syukur kana nikmat ti kaula teu ridho kana katantuan kaula falyatakid rabban siwai pekyangan pangeran sing kaula ditantang ku Allah Kang lamun jelema kupur nikmat teu bisa syukur kana nikmat maka ditantang dengan pangeran sing Allah sedangkeun la ilaha illallah moal aya pangeran sing Gusti Allah tenang beb jadi sia teu ngambek naik naon ngambek capek ngambek teh kudu make modal naon modalna mata kudu ngolotot sungut kudu sentak-sentak duit datang henteu bener sia ridho mun penting akang salametkeun isukan ge bisa untung mah ulah hayang untung wae usah pasti panggih jeung rugi kudu siap rugina jeung kudu narima untungna syukur jeung sabar geus aya dina hate anjeun hate kuring hebat anjeun paingan cek Allah pasobrun jamil sabar itu indah sabar itu cantik paingan sia ku geulis da sabar ulah ngagoda teu gablek duit mah terus kumaha caritana tah eta jelema nu nabrakna teh tanggung jawab nyare duit ka akang tah 2 juta wow amazing gede amat Kang pan gerobak aing bejad eta jang ngomean gerobak sabaraha ngomean doang paling 500.000 neng mun nyeun anyar emang 2 juta ngomean mah paling 500.000 terus jang modal di nyeun tahu 500.000 jadi sesana 1 juta untung teh 1 juta berarti 1 juta geulis Masya Allah tuh ai sabar mah emang lamun dagang biasanya untung baraha 200.000 mending katabrak enggak poe sia kitu mah pemajikan edan cenah kitu mah Masya Allah geus mal disurahkeun Gusti kuring ieu cariosan Bunda Khadijah akhlak Rasul tuturkeun we sapoe fa innaka latasilur rahima nu kahiji sesungguhnya engkau wahai Rasul selalu mau bersilaturahmi arek modernisasi arek zaman baheula rek zaman ayeuna sampai pun zaman nanti wayahna nu mantak nganterkeun urang salamet mah pererat tali silaturahmi nu kadua wa tahmilu kala rek zaman baheula rek zaman ayeuna bahkan pun sampai zaman yang akan datang lamun urang panjang umur tahmilu kala prihatin terapkeun dina diri urang sadayana maksudna prihatin teh ulah beunghar sanes jalmi prihatin mah lamun beunghar tara dipake sombong lamun susah hirupna sok sobar sombong mah nya nu susah sombong nyombongkeun naon nu susah mah hese nu katilu wa taksibul ma'duma akhlak baginda Rasul kata Bunda Khadijah kenapa Allah menyelamatkan Rasul sampai akhir hayatnya dikarenakan kanjeng Rasul mah taksibul ma'dum sok daek raja nulung nu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun mere ilmu kanu bodoh ngahudangkeun kanu labuh ngagait kanu keur cebur itulah baginda Nabiuna Muhammad Nuka opat wa takriru dhaifa baginda Rasul mah ibu jamaah sadayana takriru dhaif resep ngamuliakeun katamu nu datang ka imah jadi orang kedatangan tamu teh sing bunga tamu datang membawa rahmah baliknya membawa magfirah tasing atoh kedatangan tamu teh insyaallah apa Ustaz Hanif geus kitu terus meraktekeun telepon wae wayahna kudu ka imah geus masak geus ieu geus itu tenang ceuing teh alhamdulillah geus diceklok tadi cek lokasi nu kalima Kang wa ta'inu fi nawaibil haq baginda Rasul teh ta'inu fi nawaibil haq pemberani teuneng ludeng nancerkeun kabeneran kalau sesuatu itu hak Rasul tidak pernah mundur sanajan sasiku tara pernah ngejat sanajan satunjang beas lamun benar dikatakan benar lamun salah dikatakan salah najan beheung geus diancam ku pedang Rasul tara unggut kalinduan tara kedag keanginan berjuang mati tak berjuang mati dan perjuangan itulah mati paling indah maksudna naon tapi Rasul maut lain dina medan perang Rasul maut ku sabab teu damang berarti ieu nandakeun satungtung hirupna Rasul ma yuhzikallahu abada cek Bunda Khadijah tidak
tidak akan pernah engkau Allah berikan celaka. Lamun urang bisa nuturkeun akhlak Nabi nu 5 ieu, mudah-mudahan urang disalametkeun dunia akhirat. Hiji lobakeun silaturah, nu kadua hirup kudu prihat, nu katilu daek saling tulung menolong, nu kaopat lamun eta sing ngarasa bungah, nu kalima lamun berjuang sing istiqomah. Mudah-mudahan perjuangan panitia, para kesepuhan, ketua DKM, para kiai, para santri, jamaah ngayakeun ieu acara sing ngandakeun rasa cinta ka Rasul, malah mandar isuk jaganing pageto urang menang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bobona sapanon carana sapakan bobot pain di mangtara juga puraning rahayu jatikan yang kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kawangku ku waktu kauger ku aturan wakun akhiri mubtadi musamihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa asri fasada bit'amuli wa in badihatan fala tubadil leres dongkap nati Allah lepat kabodohan simkuring hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.